Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi kaum dangu netizen sadayana, alhamdulillah urang tiasa patepang dangu deui ieu ngalangkungan ieu konten anu mangrupi dongeng Sunda nyambung dina jejer Kemelut di Istana Sri Bima karangan Bapak Aan Merdeka Permana anu buku nama bahasa Indonesianya nganggona temung diterjemahkeun bebas ku simkuring di dieu ku bahasa Sunda anu bade nincak kana bagian ka-21. Saateu acana kumaha kabar para wargi kaum dangu netizen sadayana pamugi sapawasna sing aya dina panangtayungan Allah Subhanahu wa taala sing lancar segala rupinya anu nuju diikhtiarkeun sing aya dina ridho mantena kitu utamina mah urang teh sing sarehat lahir sinareng batinnya sakola wargi amin ya Allah ya rabbal alamin. Para wargi kaum dangu netizen sadayana ayeuna teh nuju rame saurna teh kamari aya carios perkawis eta naon cenah teh landong murang kalihnya landong murang kalih paracetamol cair cenah teh kenging menyebabkan naon teh kasawat gagal ginjal saurna teh aduh ku zaman ayeuna namanya sok aya wae kitu ieu teh kabar teh informasi teh duh kalares duka henteu nanging eta matak tagiwur nya matak tagiwur komo kanu nya anu uju ikhtiar gaduh usaha toko obat tetapi apotek maintan ditarik kitu teh kumaha teh pemugi masing eta we sing nyalahan kitunya eta mah ukur nya kitu tah piraku ari sakali ngaleueut langsung keuna kana ginjal mah kitu asa kumaha kitu duh asa marelang kitu tah nya utamina masing sarehat murang kalih ulang balelo kieu deui nya utamina masing sarehat murang kalih urang sadayana tah kitu. Hatur nuhun kanu parantos satia manco kana ieu kana YouTube Capruk Radionet anu parantos ngomentarna atur nuhun pisan simkuring gesok umujeng seri sorangan kitunya aduh alhamdulillah ya respon teh gini mending anu marcak gitu tah perhatosanana gitu hatur nuhun kumi ka anggo kitunya konten-konten aya mung nya kitu teh ieu teh laras pisan aya sabaraha komentar anu nguningakeun ngadugikeun perkawis lami medalna soalna teh kitu mun eta mah duh kasawat lami nya ti awal ngadegna ieu kanal memang kawilang jarang kitu teh eta teh naon teh jangka medalna teh duh nada tawakuf kasadayana hapunten pisan mung sakitu panginten kasanggeman simkuring oge anu parantos nge-like sareng nge-sharekeun linkna hatur nuhun pisan. Para wargi kaum dangu netizen sadayana carios anu kamari teh tos dugi kana kaayaan di mana ginggi tos dugi ka wewengkon Kandagalan teh Tanjung Pura. Nah, kumaha carios salajengna? Mangga supados teu yang kolong teuing kana waktos urang lajengkeun. Ieu carios kasanggakeun ku alpukahna. Kocok Bandung Sari Rasa Istimewa. Buru kaditu tuh kanu ngariong itunya kaditu buru ya sampurasun nojo ngariung geuning yo nojo naon iteh gapleh yo kela ke aing teu bisa kitu wae ngantep komong gidinan dengan asup ka Tanjung Pura yo heh
Geus 2 kali aing sabatur-batur di dieu narima nu ngaku ngalalana. Nya 2 kali eta oge hal anu teu pikagenaheun kejadian. Cek pupuhu Jagabaya anu disebut Ki Aliman. Saha biasa saha? Ki Aliman cenah. Oh, eta teh penyiar Kompas TV anu keluar kamari teh lain. Ieu lain atuh eta mah Aiman Wicaksono cenah. Oh. Beda ieu mah Aliman nya. Itu. Oh. Kek. Kejadian kumaha Ki? Yo. Hoyo anu pae 2 kali marang jeung datangna 2 urang dengeun-dengeun. Hah? Paeh 2 kali, maksudna kumaha? 2 kali paeh gitu? Eta boga ajian rawa rontek beureun atawa aji pancasona gitu. Lain kitu maksudna. Yo, maksudna aya 2an anu paehna. Masing-masing marang jeung aya nu datang 2 kali urang dengeun kitu kumaha eta nya. Kumaha sih atuh cing bener atuh kalimat teh. Masing-masing marang jeung aya urang dengeun nu datang 2 kali dua kumaha tuh teh. Ya maksudna aya 2an orang pihak nu dengeun datang 2 kali anu maot gitu Gi ya. Oh, gitu. Eces atuh. Kumaha Rajapati? Rajapati nyaho tuh ye artina Rajapati. Naon? Rajapati teh pembunuhan bahasa Sunda teh ye. Oh, Rajapati. Ai bieu aing ngomong naon atuh? Oh, iya lain. 2 ge urang dieu maraehan maneh. Aya nu maehan maneh. Tapi nahabat nyalakeun kanu datang atuh. Para barikom dangu Ki Aliman kaciri muril-muril heula kumisna pok ngajawab. Nya aing ge teu bisa nerangkeun kunaon pangna bisa kitu. Nah anu di darieu curiga ka urang deungeun teh sabab kejadianana marang pisan atuh da. Kurang leuwih sabulan anu kaliwat nya yo. Ka ieu lembur datang 4 urang jalma deungeun. Manehna na tamu ka Juragan Ilun Rosa. Saha? Juragan Ilun Rosa. Oh, Sahana Rosa teh penyanyi eta yo. Eueuh bunganana. Oh, sugan teh sarua penyanyi Ilun Rosa. Lain. Dengekeun heula pokona mah. Aing teh asa teu boga wibawa yang ngobrol jeung maneh mah. Karunya atuh Gi Kapala Jagabaya teh kitu-kitu ge. Oh, sok moal nyela deui sok moal. Oh, kuduna tadi sa cicing. Yo. Ngan saacan maranehna indit anak awewe Juragan Ilun maehan maneh. Eta sabulan anu kaliwat 3 poe kamari aya deui nu datang. Sarua ngakuna teh anu keur ngalalana. Sikepna kasar jeung sangeunana. Manehna main awewe di tempat pamabokan tapi ka peuting. Tah, nalika tengah peuting salah saurang janggol anu karekulasan tahun teh umurna eta aduh. Kunaon? Kadenge ngoceak mata ketir. Atuh warga nyerusul tuluy ngadobrak pantok kamarna. Sing goreng eta budak awewe teh geus paeh bari baloboran getih. Aduh. Tuluy nya naon hubunganana atuh jeung anu datang harita teh? Nah, pedah maranehna anu maot teh bareng jeung ayana urang deungeun anu kada ieu kitu. Nya memang eueuh bukti yen anu datang teh jadi sabab awewe eta maraehan maneh. Ngan anu sidik mah kitu petana teh alatan ngarasa ruksak kahormatanana. Oh, jadi amang teh curiga yen maranehna teh ngalakukeun kejahatan birahi. Naon kejahatan birahi? Oh, eta kejahatan nu karitu lah anu objekna eta taun. Naon sih? Kejahatan asusila kitulah maksudna. Ya memang. Memang naon? Memang hese ngomong bari teu dibarengan ku bukti mah. Ngan salila aing cicing di Tanjung Pura ye. Aing mawuh kana tabeat jeung kebiasaan lalaki di wewengkon. Memang rea nu beuki nginum-nginum jeung ngaheureuyan awewe, tapi moal nepi ka ngalakukeun hal anu kitu. Dina nya hareupan awewe yo lalaki Tanjung Pura mah teuneng ludeung.
Mun aya dipikir resep bakal langsung didatangan bari nyaritana teh terus terang. Nya mungkin wae diantarana aya nu ngarayu bari rada maksa. Tapi kikituan ge carana teh terang-terangan moal bari rencepan urang dieu mah. Malah dibelaan nepi ke galungan alatan marebutkeun awewe teh. Jadi dina menangkeuna oge ku cara anu satria gitu. Ki Aliman panjang lebar Ginggi nyerengeh we ngadenge Ki Aliman muji-muji lalaki urang Tanjung Pura teh. Oh ke nah nemutkeun anjeun nu datang ka ieu lembur teh ukur maranehna wungkul. Tanjung Pura ieu teh wewengkon anu teu eureun rame sabab mindeng kadatangan jeung kaliwatan. Malah nu sok ngaraliwat teh nu tas ngagem agama anyar teh eta. Nah tuh anjeun teu curiga ka maranehna oge atuh teu curiga kanu anu kabeh anu sabarehna di nu walawiri ka dieu. Ka maranehna mah aing teu bisa curiga kanu ngagem agama anyar mah. Sabab agama maranehna tegas jeung keras pisan kana dosa birahi teh ya. Ye di agama maranehna mah ye tong moroning mamaksa dalah paduduaan jeung awewe di warung anu suka pada suka ge kaitung dosa gede keur maranehna mah. Ari anjeun ngagem agama anyar ki? Henteu. Aing mah nyekel keneh agama lila. Jadi sakur nu daratang tur dicuriga ku amang teh nu ngagem agama heubeul atuh. Nya si-si-sigana gitu. Sakur nu ngagem agama anyar mah ye gampang pisan mastikunana. Hampir unggal waktu manehna memuja bari nyang hareup ngulon. Pan ari agama lila mah henteu. Jadi nu daratang teh sigana lain anu nyekel agama anyar. Yo. Saupamana maranehna teh nu ngagem agama lila. Nah amang bakal curiga ka maranehna kitu. Bet tanya kitu sia. Sabab pacirna teh agama maranehna mah yang disebut agama lila teh itu siga anu ngidinan kana kejahatan birahi kitu teh pan. Kitu mah tuh. Kejahatan birahi. Oh, kejahatan asusila nu tadi. Diulang-ulang we atuh. Montong ngahina kana agama aing sia. Dina agama aing oge aya aturan anu ngatur paripolah sangkan teu asup kana dosa. Mahayu Dora 10 ngaranna. Dora the Explorer, Doraemon. Saha teh? Tinggalin zaman ieu mah tuh. Can aya atuh Gi. Aduh. Dibabuk geranya ye. Dora ye. Lain Dora naon nu bieu cek maneh teh? Dora the Explorer. Lain. Mahayu Dora 10 ngaran ajaranana ngeunaan miara jeung tata cara meunang kahadean tina gerbang anu 10. Salah sahijina teh nyaeta nyebutkeun yen manusia kudu ngajaga jeung miara baga purusa gitu. Baga purusa? Baga purusa. Baga purusa teh naon atuh deui istilah naon teh? Yo. Baga teh artina bobogaan awewe. Purusa artina bobogaan lalaki. Bobogaan? Nya bobogaan. Bobogaan orang mah, bobogaan saya mah ieu ikat ieu ngaranna purusa atuh. Lain. Amun bobogaan awewe samping sinjang gitu pan kabaya eta bobogaan awewe. Lain. Kunaon tuh? Stres. Lali lama euy. Dicabok oke ke budak teh yo. Naon bet ngambok gitu atuh? Bobogaan teh ya, bobogaan tak yo. Naon eta? Oh, eta tahun. Tahun. Ya kainya teh tadi ge maksud teh atuh. Tah kemun kitu mah ya kalak geus amang teh sih anu eungap kitu atuh dah ngomongkeun bobogaan mah. Yo, teu adil anjeun kitu mah tuh. Yo mang yo. Lamun neuneun curiga kanu ngagem agama heubeul oge da geuning saestuna mah kabeh agama pan eces ngalarang kana migawe alaku jahat lin. Jadi amang teh curiga teh kamaana ieu teh? Rai eta paroman Ki Aliman beureum ku era dikitukeun mah. Da memang nya para dikom dangu kacurigaan Ki Aliman jadi eueuh alasan dikitukeun mah. Nya bisa jadi aing oge salahnya. Nya sabenerna mah aing teu nyebutkeun yen aing curiga kanu agama di luar agama anyar. Henteu. Yo, Mang. Ya tapi memang urang teh salah. Kalah guntreng ngobrolkeun masalah agama atuh.
Sok padahal maranehna anu geus nyieun kajahatan pan teu make ngaran agama. Ya, tidak atas nama agama gitu ngajieun kajahatan teh pan. Yo nu penting mamang salaku kepala Jagabaya teh kudu usaha sak tekah pola sangkan taki-taki jeung iatna para Jagabaya teh. Sok komo lamun bisa newak mangkulukna mah kitu. Mun heueuh eta dua mojang teh maehan maneh ku dilantarankeun ku kajahatan birahi atawa asusila kudu bisa ngabuktikeunana. Ki Aliman ungut-ungutan. Res deui Reka mana maneh deui Jang reka mana. Laju manehna tumanya deui nalika ningali Ginggi tatan-tatan deui rek kaluar ngaliwatan pantokori anu sakedeung deui rek ditutup ku sabab sareupna. Kuring marek nuluykeun lampahan nya mudah-mudahan we leumpang dina kaayaan peuting mah moal ting halangan harungan yo. Ke. Apaan maneh teh lain rek numpang sare tadi teh? Kok apaan tadi cenah cek amang teu ngidinan sawe anu deungeun-deungeun orek ngilu ngarep video ya eta aturan teu kaku. Lamun yakin jamana moal aku jahat mah nya ku aing didinan. Tah maneh ge sigana lain jelema jahat Jang. Tempas Ki Aliman. Parorikom dangu Ginggi nyerengeh. Salila sabaraha bulan manehna gawe jeung jalma rea. Manehna jadi nyaho kumaha tata carana. Kaasup dina cumarita. Sing horengnya lamun lentong diatur-atur di papaesan ku basa-basi teh geuning bisa ngirut batur sangkan nganggap manehna jelema bener. Sok sanajan nepi ka danget ayeuna oge Ginggi boga anggapan yen bener salahna atawa alus gorengna ajen hiji jalma teh lain dina ringkak paripolah atawa kekecapanana. Sabab ceuk manehna mah tabeat anu sabenerna mah aya dina jero hatena. Bisa wae aya nu cacarita dibarengan ku sikep anu sopan teh disababkeun saestuna jol tina hate anu kitu bisa. Tapi bisa wae sabalikna pan. Geuning ayeuna Ki Aliman dadak sakala ngarobah pamadegan ngeunaan manehna. Nu tadina mah curiga jadi percaya ku alatan Ginggi bisa cumarita sopanaker. Nah bener aing teh kitu. Jelema bener. Siga anggapanana. Eueuh nu nyaho asup aing sorangan. Nepi ka ayeuna ge aing teu bisa ngukur diri sorangan. Nya bisa wae aing disebut jalma bener atawa bager teh sabab teu suka ku nu ngaran maehan. Tapi aing ge bisa disebut jahat upama inget kana kalakuan di cae mah harita teh nalika geus nyieun aep jeung Nyi Santimi eta. Aing teh gagabah rodoh jahat ka jalma anu ngagadawah awewe nu tanpa daya padahal aing sorangan teu jauh kitu kalakuan teh. Nu maksa ngagadabah mah ngalajur nafsuna teh ku cara maksa. Ari aing mah ku alasan suka pada suka. Papada suka sebenarnya mah sarua wae aing ge make nafsu da aing ge sarua jahat. Jang nabat ngalamun kela Mang Caca Naon? Asa rea adegan ngalamunnya mun keur ngobrol teh si Ginggi mah Rea merenung si eta mah. Henteu aing ge padahal penjahat birahi susila. Cek Ginggi kitu na teh bari ngagetokan sirahna sorangan. Naon dia teh? Henteu syukur teh kadenge mah. Naon atuh maneh make ngagetokan sirah sorangan Jang? Saking bungahna we kuring mamang euy. Amang teu cangcaya deui ka kuring ayeuna mah. Kumaha tuh? Jadi kuring meunang meuting di dieu ayeuna mang. Ya sok lah. Nuhun mang, nuhun. Ya. Maneh meunang meuting di wewengkon. Tuh teangan sok yuk teangan warung nu rada gede biasana manehna narima mun aya nu kapetingan asal mun butuh dahar jeung nginum di dinya oge meulina gitu. Kira kumaha maksudna aya warung menang meuting tapi dahar jeung nginum kudu di dinya gitu. Gitu jadi tidak boleh bawa makanan dan minuman dari luar gitunya. Mungkus menang misalnya mungkus gitu makan di temenang ditegas gitu kaciri tah dibayar ku warung tah naon eta promosikeun cenah teu meunang
Lanjut lanjut. Oh iya, kena. Para barikom dangu harita teh geus asup wanci sareupna. Kadenge kumanehna aya sorakoh kol ditakol make wirahma. Disusul ku sora bedug. Tuluy aya sora siga nu ngahaleuang. Hawar-hawar ku bahasa anu teu kaharti pikeun Ginggi. Ngan manehna nyaho eta teh sora anu nyelukan sakur anu ngaragem agama anyar pikeun Mujasmedi. Kituna teh 5 kali dina sapoe. Aya anu gura-giru indit nalika ngadenge eta sora teh. Tapi rereana mah arongkoh-ongkoh bae. Siga ayeuna para rekom dangunya. Kitu kaayana teh geuning tetapi sareng anu dina carios ieu. Aya oge sabatara anu gura-giru kalakah muru ka imahna lantaran poe geus mimiti poek. Artina sok sanajan agama anyar geus ngangsreg asup ka Tanjung Pura, tapi rereana mah masih keneh ngagem agama heubeul. Bari lempang nuju ka warung gede. Ginggi manggihan wangunan pura ditepas imah. Bau dupana masih keneh kaambeul. Nu kabawa ku haseup anu ngelun tina anglo leutik. Hari sora anu keur nyelukan Mujasmedi agama anyar teh mah masih keneh we kadenge hawar-hawar ti juru kampung. Akhirna jog manehna anjog ka hiji warung anu kawilang gede. Bus manehna asup dibageakeun ku nu bogana bari gancang di titah diuk. Pok anu boga warung murudul nanyakeun jeung nawarakeun kadaharan anu kira-kira pikabitaeun Ginggi. Iya warung tak iya yo. Gede yo. Naonnya jarawana yo, tah siramas kitu. Fast food. Wah, lain ieu mah yo. Raheng ieu mah. Mangga wilujeng lebat. Hah, wilujeng lebat. Oh, wilujeng sumping maksad kitu. Ayo, sok jang kalewat. Ieu mah tos dilebat ieu mah. Oh iya, kapali dia maksudna gitu. Kumaha bade manawi bade makan siang, bade makan malam, ada napi bade makan. Ieu mah pan kesareupna atuh mah nyeri tawaran makan siang atuh. Wow, mun manawi kanggo enjing gitu. Bade dipesan teh ayeuna gitu. Bisaan ngelesna euy. Heeh, dasar tukang dagangnya. Kumaha. Yo, seueur menuna yeuh, tah buku menuna mah. Tah sep yeuh tah. Aya menu anyar yeuh. Naon menu anyar yeuh? Yeuh tah yeuh. Impun teriyaki yeuh. Impun teriyaki. Impun teriyaki. Cok. Tah, atuh bilih hoyong anu sasayuran aya yeuh tah. Tah anu paling dia ya menu anyar yeuh nu yeuh. Nembe di dama yeuh. Nu mana nya? Tah yeuh tah ieu tah. Nu ieu. Oh, eta mah minuman eta minuman. Ieu minuman naon ieu warna? Oh yeuh caca marica namina Oh, yeuh. naon? Caca marica. Naon eusina ieu? Aya melon, aya bonteng, aya lemon, seger. Pokokna mah seger ieu mah. Oh, kitu caca maricanya. Heeh. Mun, tadi tadi manu ieu teh. Ieu naon ieu? Siga kue ieu mah ieu. Oh ieu mun. Donat. Oh, aya donatnya. Donat naon kieu bentukna ieu mah? Panjang kieu, ngagelempeng, siga sosis. Oh, ya donat panjang. Oh, donat panjang. Mohon, donat lempeng. Aya donat lempeng. Heeh, siga ngadoh eta mah. Mau ngabuleukeun eta mah. Ieu mah naon cak kue ieu mah? Cak kue ieu mah ki. Ya boleh lah. Donat panjang alias cak kue gitu. Tak nu ieu tadi ta menu abdi nu nawiskeun ieu menu ieu ieu. Heueuh naon sok atuh pok lah. Naon ieu? Salad genjer with spicy sauce. Salad genjer with spicy sauce. Aduh, Gusti araheng kieu ieu. Ieu mah saosna antik ieu mah yo. Saosna teh tina sarita kokak. Oh, tina sarita kokak. Sarita kokak dicampur sareng stroberi sakedik. Oh, waduh lieur ieu. Kela lah. Pusing ah. Balik ka mana jang? Kela. Lihat dulu dong, lihat dulu ah. Oh, mangga. Warahmatullahi dangu. Ginggi lempang heula eta nguriling di jero eta warung. Kaciri aya sababaraha meja panjang jeung bangku pikeun dalahar. Di tengah rohangan aya dipan tina awi. Sigana bae pikeun anu dalahar bari diuk sila atawa pikeun anu ngadon sarare kapeutingan. Upami basa ayeuna painten lesehan pangintennya. Can aya anu daratang harita teh.
Ukur kadenge sora lengkah saurang budak awewe anu keur gawe ngahurung-hurungkeun lampu damar. Oh, jadi gini ya. Oke. Mang. Oh iya kumaha Sep. Kuring rek dahar di dia. Mohon terus. Tapi rek sakalian milu ngararap video benang tuh. Cek Ginggi kulentong anu sopan naker. Tapi eta nu boga warung teh ukur netep antep naker siga anu nalungtik. Budak awewe anu keur gawe ge eureun heula sakedapan bari mencrong ka Ginggi. Ditetep kitu kuduaan atau matak sama rasa Ginggi teh. Tuluy manehna geuwat ngagosok-gosok irungna siga anu keur meresihan irungna tina haseup damar. Tuluy manehna oge ngaprukan bajuna bisi kotor balas di jalan. Ngan-tungtungna Ginggi yakin yen manehna dipencerong kitu teh lain alatan kurupa atau apa pakaianana anu beda tinu sejen. Korong gitu naon sih? Beti marlong gitu. Grogi ya. Baju gitu kotor. Nah, lain tapi gitu mencerongna siga nu aneh gitu. Kila. Andika jelema dongon. Kuring mandi dieu sieun ku jalma dongon teh ah. Cek nu boga warung bari netep ka budakna. Yo. Tenang Mang yo. Kuring geus beunang idin ti kapal aja Gabaya Aliman yo. Oh gitu. Keur naon kuring bohong atuh. Yo malah tadi kuring jeung anjeunna ngobrol lebih naker Mang. Jeung kuring ge nyaho. Naon anu matak jadi sieun ka jalma deungeun teh. Sabab kantos aya kajantenan anu teu dipikar sepuh aranjeun sanes. Nu boga warung ngungek. Nya gitu. Eta dua peuting nu kaliwat ieu aya saurang wanoja pae. Ceunah mamaihan maneh. Ngan aya oge nu nyarita yen mata kitu teh sabab kahormatan eta wanoja teh digadabah ku jalma laknat anu teu tanggung jawab. Aduh. Cek nu boga warung bangun ambek bari molotot ka Ginggi. Geuwat budak awewe nu tadi ngajanteng teh ini tururusuhan. Tuh, tempo sineng ikat kiprit kitu tuh. Kulantaran kejadian eta rea budak awewe atau wanoja anu teu suka jeung curiga ka jalma anu datang. Tinggal itu budak amang ge tepi ka kitu tuh baca ningali anjeun. Sangkaan manehna saku lalaki anu datang teh pasti beukik dina ngaroga hala, ngagadawah awewe. Cek manehna bari nuduhkeun ku irungna. Yo nyamun kuring nyaho mah tuh bakal diudag tah jalma jahat teh Mang. Iya. Kabeh ge ngomongna kitu. Ngan saha anu nyaho eusi hate mah yo. Nyarita siga kitu siga ujang padahal eusi hate na sajen deui. Ya memang bisa kitu, bisa jadi. Tapi kuring mah cuma rita saluyu jeung naon anu aya dina hate kuring Mang. Ke lamun aya kejadian kitu deui kuring pasti turun tangan. Cek Ginggi nu boga warung ukur cicing dikutukeun teh. Antuk nama paroekom dangu kusabab cenah nya geus meunang idin ti kapal aja Gabaya, Ginggi diidinan pikeun ngarep di dinya. Toh, kumaha toh? Meunang kuring ngarep di dieu. Ya ai geus meunang idin wantena naon. Oh, di mana kuring sare atuh? Nya tinggal pilih we tadi dina katalog tah. Oh, katalog. Aya anu standar tah, standar twin, standar king queen bed. Aya anu ya ieu tanu ieu tah. Ya, mana cik mau kali yo. Tah ieu keur diskon ieu nu diskon. Diskonnya anu standar twin. Nah. Maksudna twin teh kumaha? Kasurna dua. Oh, kuring mah sorangan pan atuh. Nya atuh nu ieu we nu single bed lah. Nu single bed tah. Keur diskon dari bayar di diskon lah. Sabaraha yo sapoena sebutingna yo. Murah. Sabaraha murah teh atuh? 200.000 lah. 200.000. Diskon sabaraha? Ya diskon 50% bae lah. Sok keur kosong ye. Sepi ye. Saraneh aing mah euy. Mang. Yo. Kebiasaan yo. Sosok ditu we tuh si kamar itu tuh. Oh, idinya. Oh, kan aya syaratna yo. Di antarana yo teu meunang nyeun direbutan. Kaasup teu meunang ngecangkeun dongengna kitu. Eueuh. Para warikom dangu tijen sadayana. Rupina acak duwi ka dieu heula ieu carios.
kemelut di Istana Sri Bima nya bagian ke-21. Bade aya kajantenan naon deui tah nalika Ginggi ngararep di Tanjung Pura. Mangga teras manco di dieu kanal Capruk Radionet. Sim kuring tekendat dari hapunten wireh seueur kekirangan sareng kalepatan dina medarkeun cariosna. Boh bilih aya nu kasabit nami nuju alit kasebat asma dewasa oge tempat eta mambung kalarasan bae sanes kae ngahaja-haja. Mugi-mugi sasieun sabeunjeureun sakudak sakedikna aya hikmah aya mangpaat utamina hiburan kanggo urang sadayana. Sanes kanten kasayan anu aya dina konten ieu mungguh ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sawalarna segala kekirangan jolna tina kekirangan pribadi simkuring. Simkuring hijamit mundur, urang patepang dangu deui dina konten salajengna urang nyelangheula kana carpondong sunnya. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bakto.